ai pribados madat kudrotna kieu Getilap ujang bahan supados yang kaleng tinggal waktu sepangitan sumang insyaallah disarangan kuning artikulasi begitunya mohon. Aduh ya teh dua naon ya teh besti. Dua macan. Dua macan. Mohon. Macana aya sim kuring memacan tutuh. Hari itu. Itu mah macan para Bandung insyaallah. Itu mah mamah cantik. Ai salira mah macan cantik alhamdulillahnya mohon. Nyaan. Ari mah macan belangnya waktu karena nyebat emberna beuki ieu nyaan. Beuki. Sempet viral ya anu katinggang kenteng teh. Da itu nu viral kena ge. Dipayeuneun. Aduh, satacana pangwilujeng sim kuring hatuan wilujeng siang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hararaya gitu itu besti. Aya masih sambil nyerengan keluarga besar hajat. Beres bisa. Ngiring dinga sing kuring kangge ka keluarga besar hajat. Gitu kantun kangge ka murang kalihitan. Tah eta bisa. Mudah-mudahan sing dijantankeun murang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agamana. Pinu geger cing langkung bager. Amin. Pinu pinter cing langkung pinter. Amin. Pinu saleh cing langkung saleh. Amin. Teras di naon deui? Amin besti gitu. Amin besti. Amin besti gitu. Ya ibu hajat bapak hajat tos aya pamunut acan ieu. Rupina ti Pak Hajat saurna teh tadi tos aya implengan, tos aya gambaran pengen dina pamunutna insyaallah dikabainkeun saurna teh upami tos naik teh arti insyaallah aya pamunutna. Aya naon so. Cobi Pak Hajat tadi teh lagu naon tos badanten sareng pun bojo? Sareng ibu hajatna kumaha? Ga? Oh lagu ngiringan kalaresan teh acan ayanya mohon teh acan kaputer. Kembang gadung ti akina. Kembang gadung ti akina. Ayam penganten hitan. Kanggo penganten hitan. Leres pisan. Pilih jantan tunggal sirungan cetang supaan jantan. Cobi-cobi ayam penganten hitan teh sayo gitu ieu. Mama adiki hayu di atas orang sarangan. Dupi laguna teh aya kembang gadung. Alokna tos aya. Anu badannya werna tos aya. Reugeut. Insyaallah. Pak Hajat oge Bapak sawer eta teh sawer. Tuh. Palih dia oge tos aya ya penonton setia. Penonton. Itu aya rayuna tukang kenang itu. Sahabat non? Oh. Sahabat Imbok sih emang. Sahabat Imbok. Mana suaranya gitu. Ampun. Ya. Adiki rugikeun ngakieu terus ngadeblo we nya. Aduh, leuleus lemah. 5L. Tilu wengi alhamdulillahnya salira gadah. Iya besti aku ini, besti aku lagunya mau apa besti? Laguna Kayak kaduhung pae. Cep Idan, soalnya teh hoyong kaduhung pae. Kaduhung pae. Anu mana cik kaduhung pae teh? Tak apal ya. Wengi teu ngapalkeun hilap. Sak. Ayo kembang gadung ya. Bismillah. Pamunutna yang pengantin hitan urang cobi ka payunkeunnya di mitembeyan ku kembang gadung. Mudah-mudahan singkat tentang liber kalbu pengberahmanan khususna pangasadana sesepuh nu aya di wewengkon pangitinya mohon ti kulona ti kidona ti kalerna ti wetana mangga wilujeng ngadeukeun pangitin mudah-mudahan tiasa kaya beureum kusim kuring sabaraha kali ini ngarti digebar. Mantap. Siap urang digebekeun we di dulur pohon sedih. Aya kembang gadung yang pengantin hitan mangga dihaturan Aku cuma ngatu kayang aja sebelum balik ke sakit jarakan dia pamunutna aya kembang gadung kagian salayo begitu apa aja sering aja cuma nggak masih beri di atas mungkin Yusuf. Bismillah. Kawitan manggung muji syukur kayang
siwi Siliwangi aturan Pak Haja Deda Rahman sapangatna di Gusti Nu Maha Suci dedadian bedi jari dedasa paat periksa pangabakti Ibu Hajat Bapak Hajat Eyangna sayang Eyangna aturan baik titik Sawasi Eyang pengantin so Eyang pengantin banget haturan dan rasa rami paling dia Ari Bapak Hajat parontos ayo gini Pak Hajat ayo Pak Bapak Haja sebelum bareng kersakan aturan Ibu Hajat di atas rekan-rekan Bapak Hajat rekan-rekan Ibu Hajat sadana ya aturan Puji syukur aturan Eyangna aturan Da Gusti Nu Maha Suci salah ya Kembang gaduh Nuka hatun kasadaya kau majangu amoy Deda Rahman sapangana di Gusti Nu Maha Suci ayah pula dedadian bedi jari dedasa paat periksa Bapak Anwar ayah itu Pak Anwar sekarangnya Sarengkan
sayang